Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Ningali nang bule geus bisa dirubuhkeun, harita jirim Mbah Balaganjur balik deui ka asal dina kaya normal. Kiraga baya nu ngabandungan kana lumangsuna kajadian, harita datang nyampeurkeun ka tempat Mbah Balaganjur, sanggeusna leukeut terus nyarita. Kang Ganjur, memang hebat sinang bule bisa diungkulan. Malah manehna teu bisa ngagunakeun kakuatan puncakna. Dah, kumaha yeuh nang bule? Nah urang parenan bae sakalian, Kang Ganjur. Tesangka, duh, Kang Ganjur. Ya sakali deui sinang bule nah urang parenan bae sakalian. Kayan sinang bule geus kapaehan. Jadi mending dicokot heula we cupu astawanana. Oh kitu. Ya atuh sia teh. Cokot heula we cupu astawana unapa pageuh dina dada kencana. Mun geus kitu pek bae bisa rek dipaenan mah ku si laing. Tapi naon deui saing teh? Jadi bingung oge ye. Bingung kumaha gaya. Ya bingung we ye. Sabab ragaya mah geus cobaan nyokot eta cupu. Nu semustika teh tetep teu bisa jadi gitu. Alah nyerenkeun we ka Kang Ganjur ah. Kumaha carana supaya cupu astawarna teh bisa leupas tina dada kencana nang bule. Si laing mah hayang ngeunahna wungkul ragaya. Geus puguh ngungkulan nang bule. Ayeuna bagian nyokot cupuna oge kudu dewek deui nya. Si laing mah kurang ajar ragaya. Anu reksakeun wungkul we ka aing teh. Jadi si laing mah hayang narima beres wae nya. Duh, mun sekelain ka adi. Cadu dewek make kudu nulungan deuleu. Manggeus ku dewek rek dicokot eta cupu astawana teh. Haring. Harita Mbah Balaganjur jeung Kiraga Baya muru ka tempat rubuhna nang bule. Bari merhatikeun nang bule anu ngagoler dina kaayaan teh inget ti bumi alam. Harita kadenge Kirabaya keur cumarita ditujukeun ka Mbah Balaganjur anu jai lanceukna. Jadi kumaha ceuk Kang Ganjur ye? Nah geus yakin bakal mampu Kang Ganjur nyokot cupu astawarna teh. Kade Kang ah. Ulah cepikeun kagagal Kang. Umat Kang ah. Jadi si laing teu percaya ka dewek, ha? Teu percaya si laing teh kana kamampuan dewek gaya. Nyokot cupu astawarna nu napal pageuh dina dadanang bule memang teu gampang deuleuy sia teh. Dewek ge kudu ngagunakeun kakuatan batin jeung ilmu kakuatan gaib. Anu matak moal aya nu mampu nyokot eta cupu lamun lain ku dewek. Ya ragaya percaya sapinuna lah kana kakuatan batin jeung kakuatan gaib anu kacangking ku Kang Ganjur. Cupu astawarna pasti bakal dicokot ku Kang Ganjur Kang. Di dieu mah asina teu bisa Kang ah teu mampu. Saterusna mah Balaganjur deku. Digigireun nang bule anu ngaguler. Terus musirkeun paneutupna kelebah dada kencana nang bule. Katingali harita Mbah Balaganjur ngangkat leungeun katuhna ka luhur. Bari musirkeun kakuatan batina, bari jeung dibarengan ku ngarapal ilmu gaib.
lengan katuh Mbah Balaganjur nu diangkat ka luhur katingali ngageleter. Saterusna lengan katuhuna diantelkeun kana dada kencanang bule. Bari terus nyalita. Da bisa memeh Mbah Balaganjur engkeun Kirabaya. Aya nu nyalita harita geus kapilaan ku si Rawing anu kedalisan. Wage kisana nu ayeuna. Keur ngalakukeun tindakan anu culika ka incu kuring nang bule. Naon sababna culika? Apanya eta cupu astawana teh hak milikna incu kuring. Jadi mun Mbah Balaganjur jeung Kiragabaya hayang ngarebut, artina anjeun duaan teh rampok begal. Sing elawe manya dina tangtungan wujud manusia. Tapi ari milampah tindakan nu ingkar tina ajen kamanusiaan, Mbah Balaganjur cengkat nangtung bari merhatikeun si Rawing teu terus nyarita. Ieu nang bule teh incu si Laing he. Jadi mun kitu mah nu adalah si Rawing teh si Laingnya. Tapi si Laing leuwih hade gancang tinggalkeun ieu patempatan Rawing. Si Laing teu kudu pipilueun kana urusan dewek jeung sinang bule. Mun hayang salamet mending gancang nyingkah ieu patempatan. Kiragabaya milu nyambungan caritaan anu jelanceukna bali panonna mureleng ka si Rawing terus nyalita. Rawing. Lamun si Laing hayang salamet gancang nyingkah si Rawing. Sababun si Laing boga karep hayang nulungan sinang bule, mangka si Laing bakal balik ngaran deuleu. Dina waktu katukang mangsa si Laing makalangan di dunia kajawaraan. Ceuk beja tatan aya jago jeung jawara anu mampu mapakan acin pangati si Laing. Tapi keur Kiragabaya, si Laing geus unur di dunia kajawaraan, hartina kamampuan si Laing eueuh nanaonan ke dewek mah. Tapi lamun si Laing keukeu aya di dieu, mangka dewek anu bakal ngalakukeun tindakan Rawing. Si Rawing ngabagikeun paneuteup ka Mbah Balaganjur jeung Kiragabaya. Dina sikapna anu tetep tenang, harita si Rawing terus nyarita. Apalhan kuring mah boga rasa jeung rumah salur. Yen ayana rundayan katurunan teh wayana keresa jeung pangaresana anu maha kawasa. Ngaliwatan cukang lantaran indung jeung bapak gitu. Urang gelar ka alam pawenangan. Lantaran ayana katurunan teh kumurahna Gusti Nu Maha Suci. Mangka kuring ngarasanya kadiri jeung katurunanana. Kuaena kitu apanan wajar. Jeung dina tempatna we mun kuring ngabela jeung ngabantu anu jadi incuna. Kiragabaya ngarelet ka Mbah Balaganjur bari nyarita. Kang Ganjur, idinan ragaya pikeun ngalakukeun tindakan ka si Rawing. Jadi penasaran hayang buktikeun kakuatan si Rawing. Bet asa piraku ragaya teu mampu hungkulan acen pangazir si Rawing. Mbah Balaganjur harita terus ngajawab. Si Rawing kudu hati-hati ragaya. Untung nganggap enteng ka si Rawing si Laing. Sabab seketaran batin dewek mah si Rawing geus tepi kana puncak elmuna euy. Tapi bisi si Laing ngarasa penasaran mah dina naon. Gunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan si Laing. Oh,
Sugan we bener mampu ngungkulan Sirawing. Kiragabaya maju 2 lengkah terus bancu kentang tuanana. Netep seukeut ka Sirawing baitus nyarita. Rawing. Dewek geus lila nyidem ka panasaran hayang ngajajal ajen pangarti si Laing. Jadi mun si Laing hayang nulungan sinang bule, mangka si Laing kudu mampu ngungkulan ajen pangarti dewek jeung Mbah Balaganjur. Tapi lamun sakirana teu mampu, leuwih hade si Laing geura ene Rawing. Si Rawing dina sikep jeung caritaan anu tetep tenang, harita terus ngajawab. Aduh tong ngajakan darung Kiragaya Awanan pangawasan nu aya dina warugana anjeun sarua we jeung pangawasan nu aya dina diri kuring. Artina pangawasa urang duaan teh sarua gitu. Asal ti anu maha kawasa. Apanan? Awas nu ngancik dina panon asalna teh ti anu maha ningal. Kitu deui denge anu ngancik dina ceuli asal tina maha pangdangu pon kitu deui ucap anu ngancik dina bibir urang asalna apanan tinu maha ngandika. Kitu deui parabot diri nu sejena nu dina diri kuring sarua apanan sabab ti asal murahna Gusti. Jadi rek naon urang make kudu tarung Apanan nu kudu oge urang teh silih pikawelas oge silih pikaasih. Srog. Kiragabaya ngawangun pasangan. Bari netep seukeut ka Sirawing terus nyarita. Si Laing montongnya capek anu teu kaharti ku dewek deul sia teh. Si Laing leuwih hade geus haga ciri buktikeun kakuatan jeung kemampuan si Laing dina mangsana anu jajat jeung dewek Sirawing. Apanan ari kuring mah nyaritakeun nu karasa tur aya. Satanyata dina diri urang sarerea kitu luhur. Anu bibit mula jadina ti anu nyipta waruga jagat nu maha kawasa. Jeung pangersana murba atawa ngalimpudan ieu alam jeung pangeusina. Kasup urang sare apanan? Makhluk ciptaanana luhur. Si Laing tong ngabacot kitu patut Sirawing. Leuwih hade tadah ye palajang dewek. Hop heya. Jorelat culung Kiragabaya majuna rajang. Kakuatan panarajangna anu ngandung tanaga lapisan halita angin samberan panarajangna nembak kana badan lawan. Sedengkeun Sirawing teu ingkah tina tempatna. Waktu panarajang lawan datang Sirawing teu ngalakukeun tindakan naon-naon. Dina jarak kira 2 jengkal panarajang Kiragabaya bakal kenakan anggota badan lawan. Ngadada Kiragabaya kageteun waktu aya getar kakuatan anu kaluar tina badan Sirawing anu ngahantem kana badanna Kiragabaya.
ngajadikeun Kiragabaya ngacalik deui kadorong mulur ka tukang Sababalengka. Saukiuk terus Kiragabaya ngagero kaget bari awak lamunur Sababalengka. Tapi gancang Kiragabaya ngajaga kasaimbangan badana terus mancukeun di tangtunganana. Kiragabaya bari musirkeun perhatianana ka nu jilawan. Harita ngomong dina jero hatena. Edan. Boga kakuatan naon si Rawing. Padahal teu ngelakukeun gerakan naon-naon. Tapi nah aya geter kakuatan anu nganteng ka diri aing. Kapikeun ka aing ngacalik deui kadorong ka tukang. Wah. Aing jadi beki penasaran. Betah sapira aku teu mampu ngukuran ajen pangartina si Rawing. Kaya kieu mah aing kudu ngagunakeun kakuatan ilmu Saptabirawa. Srog. Kiragabaya saga diri pikeun ngagunakeun ilmu Saptabirawa. Sangeusna musirkeun kakuatan batin jeung ngarapal mantra Kiragabaya. Musirkeun paneuteup ka si Rawing betus nyarita. Hei, Rawing. Si laing canyaho ka deweknya. Anu geus lila makalangan di dunia kajawaran. Eueuh cenituna dewek make kudu eleh jajaten ku si laing. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kakuatan ilmu anu bakal mampu ngarubukeun si laing. Sakedeung deui si laing bakal ngarasakeun kakuatan dewek si Rawing. Si Rawing nedeup ka Kiragabaya dina sikapna anu tenang terus nyarita. Nya eta mah kari kumaha didinya we Kiragabaya. Da sagarupa ti anu maha tunggal anu ngawujud mangrupa ayana kakuatan seuneu angin cai jeung bumi. Anu mantak manusia teu boga rasa manusia kana pangawasa jeung pangaresaan anu maha tunggal. Sarua teh jeung ingkar kana diri sorangan. Kitu teh lur. Kitu apanan Kiragabaya? Kiragabaya anu geus saga diri pikeun ngagunakeun ilmu Saptabirawa harita mureleng ka si Rawing bari nyalita. Si lain montong ngomongkeun anu kitu patut wae Rawing. Naon anu teu kaarti oblog teh. Leuwih hade tadah ieu kakuatan ilmu Saptabirawa. Hop ah heya. Kiragabaya ngagerakeun leungeun di tempat saterusna cung jeleng aya genep cirim Kiragabaya anu ngajadikeun aya 7 cirim Kiragabaya anu pada majuna rajang babarengan ngahurup si Rawing. Mbah Balaganjur anu ngabandungan ka lumangsungna eta kajadian. Jadi kageteun Mbah Balaganjur teh sabab harita keneh